Nah, ya, kan balai aduh. Seperti nasana ketombe. Kan diki atuh di sugri saya. Nah rata. Ada tuh cirana emang nah. Heeh. Orang menjadi ngomongnya. Ngenahin gitu. Aslinya di yang dulu semenjadinya di penasaran saya gitu. Terus tuliskeun kan eta Bisa. Jadi mau bisa bisa. ada ngejek rek. Dia mau di tulis kan. Kira mau osok ayaan abdi ge. Oh, rabulna. Ya, abdi mah ketombena itu can diangir, harus diangir mah deui. Kutuna belelan. Di Loba teh. belelan kutuna. Budak siapa ucu anu tinggal di kamera si teteh Heni, tah eta loba masih Rahma. Anu ngamela ini. Heeh. Loba teh. Nanya, si eta ucu lo inuna kana restes. Cuma lo di. Nah, Itu coba mama ini mertua dibukakan ke kuning deh. Mana jangan teh nanti ada baru batin mah liar nyokotna. Kamu nggak batin cuma disir kerpan. Ya. Mau baru batin gitu. ada labu hei. Awas. Ya lama ayah. Mau nyari ikutin mama. Sebenarnya. Sini. Kemudian di santri lamun bisa bener minus dinasilah nya entek alah Heeh. Ki urang pelakan heula ku abdi ngeureun hayaan. Ngan kutu batuna urang mah teu tahan sok atuh pisan. Itu juga kutu sorangan yang mana? Di Paneva ini. Budak teh dulu setelah loba kutu tah. Palingnya bisa bener. Nah gitu resep nyokotan cek alah sok betang ada deku ketika kesian setengah tekannya alas ya sih itu kan nyokotan lisan barena resep mama dia tanya nih loba lisan nah Dan emang Rahma ini tuh tanya ini baru bisa karena waktu itu tapi saliaran ku itu namanya suasana iso hidung teh ini. aja yang bisa rantai nanti balis lain ya mah Emang kali itu bisa lah sih mama yang kakak garean mana hungkul sih roh teh kalau punya statusnya budak teh urang tentang mengbal teh. oh Tapi heula geus nomorna di abi. oh adanya ini oh yang statusnya ada kayak eta teh budak abi nomorna teh anu 08531174 nya Statusna teh sok mengbal wae. perputsalnya Eta mengbal Real Madrid anu karena itu nya statusna teh geuningan. Kemarin budak teh nomor lalaki. Eta keur di Uniga geuningan. Tinggal kuliahan Uniga geuningan mah teh postingkeun. oh Apa Uniga? iya dia nih Nyokot jurusan naon? KWU
Iya. Dia orang kena sama karunya. Kan abang diharap cek sama eta era ini. Karena Di dia tah. oh, loh, Oh iya mah abis mah itu. sok make sampo naon mana? Rajoy. Ganti atuh. Heeh, makan ulah teh rontok pisan bu teh. Komo nyisira komo teh urang orokan anjir sakit-sakit wae mah beak aing mah bu. Abi. Semua takut urang. Abi kudu sirang sakit siri. Nah, ada video daun. Oh diharap urang langsung. Nyi santai sakit mah kan sekalinya. Kan nurnya kanal teh kana. Nyambi nomor 2 sampai ku budak muka tilu enak. Nomor 2. Pas teh heula ngiluan mah urang ka eta. Nu katilu teh sarua. Apa aja mah Anu orang. katilu sakelana sarojeng eke kitu. Para indung si Abro nu katilu sarua jeung budak abi, anu kadua anu jeung Eki mah heuh. Ini nu kedua. Sipanya. Heeh. Eta mah katilu mah jeung budak abi sakelas. Ngeri. Heuh eta mah rada nyeri. Ketambah tuh nomor 2 ge. Mancep pisan dia mah. Tah gitu atong. Nomor 2 sih katanya. Heeh. Pada indung si Revi, ayo ngobrol teh indung si Abro. Kemarin arudunan misalnya sebelah sewa. 11.000 sewa. Teu apa. Itu sugan teh ka tuh cuma mah ieu atuh. Pentan. Kumpulkeun heula duit kabehana nang teh aya sakitu kali balikan ieu mah. Pas begitu Ibu Hesti aya balanya sakieu sewa mah kita kabehana tah kitu cenah eta anu arerek cenah kitu ceuk si Abro jeung si Revi teh. Apa aja. Bieu ngomong teh yani rahmat. Tuh tahu ngomong apa. Berarti mun indung si Abro, mun indung si Revi, Abi, mun Teh Eni, Teh Robi, indung Nadia, Nadia, beneran. 10 orang, Fitri, si Abdan, baru juga nama. Itu iya nanti. Aku kudu runding sabenya, runding naon-naon. Iya. Ada dia kabehanana merere. Nanti jadi kali itu kalembur nama. Itu udah 10 hari jenis kadinya, didinya wis namanya. Misalnya dua, indung si Abro, indung Revi, gitu. Iya nanti. Asal nang kaditu Ibu Hestina di WA tuh yang bari kontrol, Abi nangis nama Abro, nah katanya ngarepot, Abi bari kontrol, gitu. Masih ya tulisannya itu kan maksudnya. Itu enggak hiji kan. Ngalahirkeun. Iya nah. Saya sudah pulang ngomong. Di operasional di saya. Kista. Tadi rahim, keluaran rahim kista mah mana gitu. Status. Mana dia? Lagi ya. Mas di rumah sakit, mas di rumah sakit. Udah kerasa bisa buat nak? Kerasa. Alisa badannya kena mau sobat cicinya. Ini santi bari nyarik sih ke. Dikan besok aya sermon. Jetrok nyala sirah sarangan gitu. Kamu teh lama subuh-subuh misi itu dicai. Gegetret kayaknya kalau gua kutu dicai kalau mau pipi masuk wah. Kieu teh garuk kieu aya griwel. Cenah langsungnya. Di siaran deui eueuh gitu kutu abi lagi nyaran mulai ngapung mulai kutu ngapung. Ayo mah eta mah ayo besok jangan kan sirah teh. Besok dicabut teuh jangan. Oh berarti nu jangan teh wis kitunya benernya abis jangan wae. Heeh, modelna. Mun atur pisan mah tahu we kuku. Anu buat jangan mah nanti anu warna biru Beureum. Bisa buk jangan mah warna biru.
warna biru. Mana ya buku warna birunya? Lagi bawa das. Baru bawa kemarin warna biru. Kedua aku tuh segede mending. Ngejepreknya eta emang eta kayak iya hirup gitu eta. Nah, Tombe. biru kan apa lagi tapi kuman. Kumanan. Ini kayak buat kue tadi angin itu cuma ketembus dia angin ketembus cuma Sabtu. Sabtu ini apa Sabtu? Sabtu. Kan kemarin tanah Sabtu. Lamun teh Jumaah Sabtu gitu nya. Bisa Sabtu aja ya. Perlu kan Jumaah gitu kan. Jumaah Sabtu. Kemarin hujan cuma tuh. Ayo Nanti Sabtu. Diputing di subuh mereka. Hujan bisa kemarin. Tiba saya man. Diputing di subuh udah ngecek. Dah di subuh kayaknya kemarin mah ini santai teh. Baru semalam Jumat emang. Udah suruh di subuh kayaknya. Sudah di akhir ya. Jam akhirnya ada. Tadi dia tuh untuk muludan lagi kan. Muludan, saja terus Muludan. Dia raja bahwa aja banairanya. Muludan Matara gitu dia mah. para ini untuk kerajaan. Apa jadi dulu? Ulah harai atuh. Ayo aku kuliah deh. Adanya Kita hanya sedap-sedap tuh ada tapi majuan ke pulau. Datang ke pulau untuk kalian. Rumah harus pulang. Aku kalah bis bayar. Pulau bis bayar kawetan kebunin. Kita sama memang letih. Jadi sudah kita Juga pacar. malah di utara tapi iri. Anu di mahan khusus tuh nu balong jelas na abang aja nggak kejar kasih ini hiji kan. Apa tuh? Jelas tadi maya kan. Ani sama anu dia macam anu kan. Nu kaunan sama di kenyang kuring dan setelah satu makan tengah ewan. Siap. Abang aku dibayar. Cuci mah. Haji rumah, atau haji rumah Mana? kata Ibu iri anu Stockholm. lahir anu eta ku cuma kitu ayeuna tim haji rumah warisan mah kitu mah. Haji Umar lain eta mah lain hak lain jalur nu aki baheula lain eta mah. Aki mah ka dieu ka kalen.
cuma imah Kata tegel ini nyaran bener biar lo ketemu semuanya. Ada sarwa berkurang ya. Akhirnya Bahwa lah adu kerletiknya modalnya jarang diambil, banyak kerletik mah gitu ya. Berbarudak ayeuna aku urang teh diambil. misalnya kedua budaknya. Hah? Duanya. Heeh. Biasa jodoh. Enggak susah jodoh. siapa yang enggak kayak Lain pun anak. Hari suami Tidak sok ada di mana? isuk disunat. bahaya Suami sok di mana? aku naon Eta kanyutna jadi nata lamun ngompol teh cecer-cecer gitu wae. Akibat di pemper wae beureum kieu na. Eta budak Adit geus disunatan. adit ucap eta incu teh nya di sunatannya cenah. adit mah enak Bisa ningali si hikam teh ya sebenarnya. heeh Kita nyelini akibat tina pemper heueuh mah teh sanus. Ari ngompol teh kajejeri tadi kan jeung-jerihan, ari beureum sanu kieu. Eta teh ngompol teh aya lam dia nu bodas nyelieun dia. heeh budak Kan abi ge eta abi nu gede teh lah kitu. budak ulur dia kitu Langsung disunatan. di Bandung Panggedena. disunatan saeyeuna Baru sekanya teh ieu. mawat disunatan Badak. Udah adit mah incan sugan teh geus mah. can adit kan Ata aku mau disunat cuma ada laki-laki Bareng kan aku dinyelia. mau Ari teh budak saha? Putra saha mah nih? ka abi incu Oh, incu. Itu di Bandung. Di Bandung. Oh, nu di Bandung. Kita tadi sudah anggar kena nyari itu ngompol ngan tempat itu sampai ada mendarat ke sunatan iraha isu cenah. Udah kudu budak teh kudu dikumah eta nana teh abi mah disalempakan teh ulah poe diganti sih ka mamani ganti ebatna gedenya disalempakan tara. Urang sieun abus keusi komo sasorodotan budak itu mah. Dari kan manyunanya abus. ningali hikan ngompol kana kulah tah Kan manyuna segala. Kana kulupna gitu. geus ngompol teh mama ngompol cenah ada kacai ngompol na lompat jadi kok di pemper deui cenah eta adik cenah pemper deui enggak mau nurutan hikam cenah enggak Udah mau mau mun hikam ge di pemper hikam ge cenah enggak mau entong beli deui cenah sama ka ayeuna henteu mani. di ka ayeuna Entong beli di pemper. heeh enggak mau cenah Teh nyai namu ngompol-ngompol sananya. dek nurutan hikam cenah Nah, karena mama hayang ngompol lompat kacai manehna mah teh raseukeun calona teh lompat aya kutu aca ka dieu tapi cenah kudu tah urang kampung mah kieu cenah kudu ningali urang kampung kan merentur deh pemper teu ningali mah Budak eta mah 2 tahun geus lesot ngisi tes BB zamane. Ngompol da ku abdi mah di ieu dina diajar-ajarkeun. Ada Di- apa-apa gancar. Jadi mun papang teh dia kan kacainya sedang kakeun Abi kitu sarua. Dia cenah kakeun di oge kacai. serangan we kana kloset lompat Jadi budak mun ngompol teh kudu kacai ada mana wae teh mungeun. Lalaki Budak itu ngompol kacai-kacai ram keur ulin di mana wae. Satu teh. Budak kacai. budak aya mah henteu. Anu pangeunana teh lah. Kekerepekan kudu kajaman papang teh. nya Hayang cek budak teh WC nya da biasa kacai teh dinya alim hayang kajaman alim. Ada kajaman we. radit Bisa bara semester teh udah. Nah, karek masuk. Mau karek masuk ayeuna. Heeh. Karek masuk. Mun berak teh teh banyak. Geus sabar semesternya da ya. Geus genep semesternya. Opat teuing teh mah itu apa? saha Bedak teh Fitri sani masa iklim Di Demak. hari ini iklim eta sekolah Ini kene nya. kelas 2 karek teh. Kelas 2.
Belum ada teh ya. Belum soalnya katingali kulitna. Juga nama apa? Tadi Sing asal di Garo. sing kecilan kutu dah dua. agak makin ya Kemana mana? Panas sekali. Tapi mohon maaf nih tidak langsung. Dek sare. Bisa apa ini tuh ya? Mbak kutu malas apa? Apa tahun? Encan ya. Kurang kata hari.